ai Bapak? Iya, nyari ban motor jo kan leungit. Cenah kamari ngobrol, pelak bante belah kasih atang lain. Ih, atuh kitu mah udangkeun urang teh isuk. Kan nyahoek ieu ke Galunggung anta ke ibu-ibu ngajadi Cipanas. Har ari pok teh dihudangkeun yeuh geus sababaraha kali ge dihudangkeun Bapak teh peureum. Suruh Pak, hei, subuh hei. Hei. Odong-odong nungguan. Ae. Segera. Pak. Nyanya gue. Oh, batal teh ikatan cinta Herman. Ini motor ka Pak Haji gitu ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak Haji. Luilah aya jang lagi. Aya naon jang asal ruas? Iya, abdi teh bade ngamut kendaraan, manawi nyononya saya Pak Haji. Duh. Motor teh dipake ku budak nu badag nganterkeun ibu ka pasar. Paling ge aya si Kukut. Kun wae. Iya, Pak Haji, anu penting abi mah tiasa majeng we motorna. Nya ngan kade. Kamar ge motor eta teh ban tukangna rada bermasalah. Ulah dibawa kana tanyakan we. Mang, Nya sok atuh kitu mah. Kade jangnya hati-hati motorna geus kolot eta mah. mohon siap. Ya, jang. Hatur nuhun Pak Haji. Nya sok jang, sok. Sampun ya, Abi Bapak. Nya sok jang. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sumping kata Tasikmalaya, indah wisata mengenal hari mana. Ayo ulang sumping kata Tasikmalaya. Ulang sumping kata Tasikmalaya, indah wisata mengenal hari mana. Ayo ulang sumping kata Tasikmalaya, terus budaya namun rasa galana. Ayo ulang sumping ke Tasikmalaya. Bela ya tenan dari kene. Kan itu bakal nunggu masalah jalan ka dieu mah tuh. Ayo. Jam sabaraha? Jam 11 Mang, ieu teh jam 11. Sewakeun pisan Kecewa kumaha ya teh kecewa kumaha tuh. tutup Galunggung nage gara-gara si Kopi. sok kumaha ayeuna. Pakai tanya jawab Antasana di bumi, abi udah golapan pun baju di bumi. Mang, ku sabab terjadi ka Galunggung teh nya. Sok we aya nama duit na we bagikeun deui nya. Sama yang Bang Demok sok. Mengelasnya Mang. Urang sakali deui. Moal kayu ke odong-odong mah. Salam. Polisi.
Mana? Yuk, yuk. Anjing naon mah? Yuk, aya tuh, Pak. Oh, Ay. gorengannya. Apa gorengan dua? Ini panas gini sama teh. Oh, itu enak. Hei, eta di mana wae? Di mana? Au. Gara bersih kacai, kayak balik deui ka dieu nya, dahar. Karena epic, mang karena non, dia bang sajen deh ya tuh. legend mah, iya main FF itu kayak burik lah. Uninstall. Aduh, ya budak saja arudut. Kakak, gimana weh? Kabur tuh. Santai udara weh. Aduh, kemana sih, hei? Awas sama ka pangede ulun ku aing. Dasar baru dah. Aduh, Aduh. Pak, Ya, udah. Iya, Jang. Mukat saya dicari oseuneun. Tadi berang guru datang ka imah ngobrol ke maneh. Aya kumang lebarkeun murang kali teh tos 2 minggu teu aya di sakola. Aya kemana atuh murang kali abdi? Rencana ge teh anu tararangeun. Mung abi teh kenging kabar ti rerencangan sasami guru sok asa mendak di tempat wisata Citiis. Saura nuju icalan tisu. Duka leres, duka henteu eta teh. Rumawi abi sumping ka dieu teh margi ku emut. Mangkaning Heru masuk aktif boh dina pembelajaran sareng organisasina ka etang sae, Bu. Mungkin diperhatoskeun murang kali teh nya, Bu. Mun atur nuhun Ibu sataja mah. Mohon Ibu. Atur nuhun atuh Ibu mangganya, Bu. Mulai, Bu. Jadi kieu da ayeuna teh Heru teh geus mulai dewasa, geus kelas 3 SMK. Jadi bapak ge erek buka-bukaan lah masalah-masalah keluarga teh. Ka Heru teh budak lalaki ieu nya. Heru kan nyaho usaha bapak teh keur turun. Cobalah Heru teh diajar usaha neangan usaha anu sakirana bisa mantuan ekonomi keluarga. Tapi pepeujeuh si usaha eta teh anu teu ngaganggu sakola Heru. Da kan keur sakola keneh Heru teh. Itu da nyaho bapak ge Heru teh pinter. Sakola di SMK. Kamari-kamari semester sebelumnya juara. Nya da kan nyaho lah pinter mah turun ti saha? Turun ti bapak. Da bapak ge pinter. Berita hari ini. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 70% kecerdasan anak memang menurun dari ibu. Penelitian yang diterbitkan dalam Psikologi Sport mengungkapkan bahwa seseorang dilahirkan. Masih nama, balik kela isu kan sekolah. Itu ya ti bapak. Deui heula bapak ge ngingungi teuing, aun ngana salira jaban teu di jaket. Nah, kedeung deui ge bawa nyusul lah. Iya, ngopi heula ya, Bah. Itu poin atuh Pak. Siap. Halo. Mana di bapak? Sandara tang wae. Sepenting aing tah sorangan di puasna sieun. Tiris deh. Balik kitu nya. Udah. Alah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kucing. Ayak punya.
Baru sekolah. Iya Pak. Alhamdulillah 4 bulan kamari teh Heru sang rencangan ngadamel proyek. Sugan we tiasa ngarujung kana usaha Bapak. Proyek naon? Kamari Heru sareng tim beres ngadamel aplikasi namina paragiwisata.com. Web sekaligus aplikasi kangge informasi sareng pemesanan tiket destinasi wisata khusus di Tasikmalaya. Janten anu sur Bapak info tutup pembukana tempat wisata, harga tiket jeung sajabana bakal aya kabarna dina web. Semantawi semang ieu ku Heru sareng tim disayogikeun heula admin. Margi teu sadayana tempat wisata di Tasik, roster sistem sapaina masih kene manual. Sugan we kapayeuna mah pemerintah ge ngiringan gitu tah. Lah, tapi eta mah asa keuntungan webna teh jang anu dek wisata hungkul. Kan Bapak mah nu boga usahana. Jang Bapak naon? Tah eta Pak, di dieu aya aplikasi chat, aya fitur chat atuh. Jadi lamun pesen ti ditu langsung kan aplikasi Bapak. Tah engke nu nyepengna Bapak langsung upami tos seueur jadwal mah panginten. Teh dibagi-bagi kan sanes da tuang odong-odong teh seueur kan. Atuh kitu mah jadi Bapak teh juga manajernya bisa nggak bagi-bagi gitu tak kan lain kalaman oke jadi manajer nyawa manajer usaha leletikan lah halus eta aplikasi siap tak gitu pengen Pak kabar nama detail nama kilah bisa sekolah ada Heru ge teh ka mana-mana tah Bapak kita aya nu can pati ngarti ke jelaskeun deui nya mun Pak siap itu Pak Heru angkat les sekolah tuh bismillah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Mana Heru kan? Hah? Itu tuh namanya pisan berangkat. Itu pamit itu. Pamit kan abina keur dicai kan ngomehan si Eneng. Nah itulah karunya suka berangkat. Ya, Si Naos mah diancam. can lah. Itu. Lihat. Hei. Mari Bang, ini Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Heri. Heri. Tiba tarian Sukapura wastarun dayanana Tasik Malaya Geger hanjuan sejarah di asal